Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Hukukul walidaini ari ieu eta martelakeun pirang-pirang hakna kanu jadi indung bapa. Al walidaini ari indung bapa, huma ari itu walidaini as-sababu eta jadi sabab pi wujudil insani dina ayana manusa. Laula ana uhuma, lamun lain karna susah payahna itu walidaini, mastaroha tah moal istirahat itu insan. Walaula sako uhuma, jeung lamun lain karna sangsarana itu walidaini, matana ama tah moal ngarasa nikmat itu insan. Amma ummuhu, anapun ari indungna itu insan, pahamalats tah eta tos ngandung itu ummuh hu ka insan, kurhan kalawan jerih payah. Wa wadoat jeung tos ngalahirkeun itu ummuh hu ka itu insan, kurhan kalawan jerih payah. Wa amma abuhu jeung anapun ari bapana itu insan, faqad badala tah nyata tos ngerahkeun itu abuh, wus'ahu kana kamampuanana itu abuh, pima dina perkara ya'udu anu balik itu ma ilaihi ka itu insan, bin naf'i kalawan kamangpaatan, min tarbiyati jismihi ti buktina ngajar kana jasmanina itu insan, wa ruhihi jeung kana ruhna itu insan. Payajibu maka wajib, alaihi ka itu insan, naon ayyadkuro yen nyarita itu insan, yen inget naon ayyadkuro yen inget itu insan, nikmatahuma kana nikmatna itu walidain, liyaskuro karna supaya bisa syukuran itu insan, huma ka itu walidain, alaiha kana itu nikmat. Wa ayyam tasila jeung yen migawe itu insan, amrohuma kana parentahna itu walidain, illa idza kana kajaba dimana bukti itu amrohuma bima'siyatin eta maksiat. Wa ayyajlisa jeung yen diuk itu insan, ma'ahuma sartana walidain, khosyian barina anu tungkul, godon tur anu meuremkeun, torpahu kana paninggalina itu insan, an zallatihima tina kagorenganana itu walidain. Wa alla yu'diya jeung yen ulah nyarekan insan, huma ka itu walidain, walau biqauli uffin jeung sok sanajan ku caritaan atawa ih. Wa alla yutila jeung ulah manjangkeun insan, jidalahuma kana debatna ka itu walidain. Wa alla yamsyiya jeung ulah lempang itu insan, amamahuma ka hareupeunana itu walidain, illa fi khidmatihima kajaba dina keur ngahidmatna ka itu walidain. Wa ayyad'uwa jeung yen ngagero itu insan, lahuma ka itu walidain, birrohmatin kalawan rohmat, wal magfiratin jeung magfirah.
wa ayyamuro jeung yen marentah insan huma ka itu walidain bil ma'rufi kana kahadean wa yanha jeung ngalarang itu insan huma ka itu walidain anil munkari tina gawe munkar liyakuna supaya kabuktian itu insan sababan eta jadi sabab pi najatihima dina kasalametanana itu walidain minan nari tina naraka kama saperti perkara kana kabuktian itu walidain sababan eta jadi sabab pi wujudihi dina ayana itu insan. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa qada rabbuka wa qada jeung tos ngawajibkeun saha rabbuka pangeran anjeun alla ta'budu kana yen henteu ibadah aranjeun illa iyyahu kajaba ka Allah wungkul wa bil walidaini jeung ka indung bapa ihsanan kana gawe alus imma yablugonna di mana tos nepi indaka tetep ka anjeun al kibaro kana kolot indaka eta tetep caketan anjeun al kibaro kana kolot saha ahaduhuma salah sahiji walidain au kilahuma atawa duanana itu walidain pala takul tah ulah ngucap anjeun lahuma ka itu walidain uffin kana lapad wala tanhar jeung ulah nyarekan anjeun huma ka itu walidain wakul jeung kudu ngucap anjeun lahuma ka itu walidain qaulan kana caritaan kariman anu alus wahfad jeung kudu ngarendahkeun anjeun lahuma ka itu walidain janahad dulli kalawan depe-depe minar rahmati tina kasih sayang wakul jeung kudu ngucap anjeun robbi hai pangeran abdi irham muga ngarohmat Gusti huma ka itu walidain kama robbaya saperti ka tos ngajarkeun itu walidain ni ka kuring sogiro dina waktu keur leutik hada ari ieu waliyahusso eta dihususkeun al umma ka indung biziyadatil birri ku tambahna kahadean liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam karna aya dawahan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini ari gawe alus ka indung alal waladi tinimang gawe ka bapa di fani eta dua ganjaran wallahu a'lam.